Jadi jelema mah cukupna. Emang kumaha kitu Kak? Geus dahar hayang udud. Geus udud hayang ngopi. Geus ngopi teh hayang sare. Tah, geus sare teh sok hayang ewean anjing aing mah. Oh, belum aja. Ganda. Awas lain kolot wae cenah konten teh jurang wae. Nice ya komen teh. Pan kolot mana jeung kolot urang teh pakolot-kolot bener teh Kak? Bener. Jadi naon pakolotan? Kolotan anjing. Betak. Oh, ya gue di 8 wae mobil kana mobil boto. Ya iya dong atuh. Mana bisa teh kana mobil kieu? Bisa. Naon atuh nu teu bisa? Aya mobil truk bisa mobil truk. Bisa tuh. Aya mobil bus. Boy bisa komo. Oh. Ngan hiji tak anu teu bisa mah. Naon euy? Bayar hutang sia. Anjing bayar goblok bayar. Ti, mana pasti kabogohna resep ngegulantungan susunya. Resep atuh. Oh, mentak badag anjing mana Nya, tuh atuh. tinggal anjing. Da, susu tuh non digunakan untuk digenyol. Namun teu dipergunakan karena jadi basi. Me, gugur bunga karena Payu, gugur cinta karena cemburu. gugur untulan. Tai ucing anjing teu payu. Kak, Hah, mana eta momok lamun diteletakan mending milih nu kumisan atau anu teu kumisan? aing mah milih nu kumisan. Nah, betul nu kumisan. Tah soalna lamun diletak ku nu kumisan mah getek-getek gimana? Itu dasar turunan Yahudi. Kagak abah teh goblok ngomong teh. Aing mah turunan Pak Edi. Maneh Kak? Aing mah turunan Pak Dede goblok. Tah, dege sia-sia Ti, Oi, teu erek edan kumaha atuh diberes senyuman di luhur sabari ngomong. Enak teu sayang. Menyala terus tubuhku mau di luar apa di dalam. ini baca puisi goblok. Konten aja. Hirup mah kudu loba seuri guys. Jadi kumaha? Lamun loba ewean, tur leklok, heuncet weledeh anjing. Lamun pamajikan aing heuncet ngadungkuk ieu unggape digawean ku aing sigana euy. Emang ngadungkuk itu mah? Ngadungkuk anjing siga tai. Aya Bu Momok dewa. Pagi. Bu Momok saya teh mau curhat lagi. Aduh kuno nih siat teh goblok. Kenapa ya liang tai istri saya teh cuma ada bulunya 3 lemar. Itu jabrik gitu. Dasar lalaki. Emang kunaon, Me? Nya leutik, nya pondok hayang main ti tukang. Emang mana nepi gitu kan? Nepi gua ini sambung anjing. Gantar. Lamun konten orang bu ngelewat wae kana HP maneh, jual HP maneh anjing, balikeun Momok si Tika tah. Bener Kak? Heuh akang bener bade moal. Bila lamun orang jadi selaki maneh daek teu? Henteu, Nah, abet teu daek. embung. Mung kunaon? Mung maneh mah nya geus kolot. Nyogreng patut. Aing maneh sakieu mah aing mah kasep atuh. Kanyut gede. Durasi lila. Duit loba. Kurang naon deui aing yang maneh teh? Kurang nafsu. Kana beget maneh. Titi, lamun cipokan masuk padu letah tara. Tara aing. Tara. Manya tara. Aduh buntu anjing. Lainnya ngomong burung anjing tangtong tren. Kalau ada makanan di meja. Manggalag-lag ku sia, goblok. Aing ngobrol teu bareng caprak sia teh. Goblok. Anjing, Tika, alus mana alus kere-kere nya? Halus ya mah. Heeh.
Tapi- Anggun juga awewe. Tapi anggar nu hareup ngagenok euy. Anggarnya makanan naon ga aing mah ieu kaciri wae kumaha atuh. Geus lah cis Kamu lempeng deui. dikieukeun mang tuh. Anjing. Bener. Goblok. Hanya geus lah, geus nasib. Cenah bujur tika.